Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Sakumaha parantos diuningakeun dina video anu parantos kalangkung bahwa zaman hete paling sakedap sadinten sawengi, paling lami 15 dinten 15 wengi. Janten fa in zada alaiha fa huwa istihadhah. Upami eta si istri teh kaluar darahna langkung ti 15 dinten 15 wengi, nah, mangka eta darah nu kaluar janten darah istihadhah. Istri na anu ngalaman istihadhah disebut mustahadhah. Hartosna istri anu ngalaman istihadhah. Namun peryogi kauningan bahwa ngetang istihadhahna sanes tina dinten ka-16, tapi ngetang istihadhahna teh eta tergantung kumaha kaayaan istrina. Naon margina istri anu ngalaman istihadhah teh atanapi nu sok disebutkeun istri mustahadhah eta teh surahanana atanapi gambaranana aya 7 golongan. Kahiji aya istri mustahadhah mubtadi'ah al mumayyizah. Kahiji aya istri anu mustahadhah mubtadi'ah mumayyizah. Hartosna mubtadi'ah eta istri teh namean haidna, haid perdana. Disebutkan mumayyizah wahia allati tara qawiyan wa dhaifan. Nyata istri anu tiasa ningali atanapi anu terang kana sifatan eta darah nu kaluarna, baik qawina hartosna darah kuatna sapertos kal aswad, sapertos semu hideung eta sifatan darah teh. Wa dhaifan oge terang kana sifatan darah anu apesna sapertos kal ahmar eta darah teh sakumaha darah biasa kemerah-merahan teh. Tah nu kitu disebutna istri anu mumayyizah. Mata kahiji aya mustahadhah mubtadi'ah mumayyizah, kadua aya mustahadhah mubtadi'ah goer mumayyizah. Mubtadi'ah sakumaha tadi hartosna eta istri teh namean haidna, goer mumayyizah hartosna eta istri teh teu tiasa ngabentenkeun kana sifatan darah. Wahia allati tarahu bi sifatin wahidah. Nu kapenatna ku eta istri teh eta darah teh mung sarupi we, nah semu hideung. Nu kapenatna ku eta istri teh atanapi beureum biasa. Tah nu kitu disebutna goer mumayyizah. Atau kaduana golongan istri anu mustahadhah teh aya anu mubtadi'ah goer mumayyizah. Lajeng katiluna golongan istri anu mustahadhah teh aya anu lebet kana golongan muqtadah mumayyizah. Hartosna muqtadah eta istri teh allati sabaqaha haidun kantos haid. Dina sasi-sasi anu parantos kalangkung eta istri teh ngalaman haid, kantos haid bari kaayaan normal. Nya dina hiji waktos eta istri teh ngalaman istihadhah, mangka disebut eta istri teh muqtadah. Hartosna istri anu kantos haid. Mumayyizah sakumaha tadi nya eta istri anu tiasa ngabentenkeun kana sifatan darah. Katiluna golongan istri mustahadhah teh aya anu lebet kana golongan muqtadah mumayyizah.
anu kaopatna golongan mustahadah teh as-suratul rabi'ah hiya al-muqtaddah ghairul mumayyizah. Golongan nu kaopatna atanapi surahan gambaran nu kaopatna istri mustahadah teh aya anu muqtaddah ghair mumayyizah. Nyaeta tos ngalaman head dina sasih-sasih nu parantos kalangkung, namun eta istri ghair mumayyizah teu tiasa ngabedakeun kana sifatan darah. Kalimatna surahan istri mustahadah teh as-suratul khamisah hiya al-muqtaddah ghair mumayyizah an-nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan. Surahan anu kalimatna kanggo istri anu istihadah teh nyaeta aya anu eta istri teh lebet kana golongan muqtaddah hartosna sakumaha tadi eta istri teh kantos head ghair mumayyizah mun teu tiasa ngabentenkeun kana sifatan darah oge an-nasiyatu eta istri teh anu hilap li adatiha kana kabiasaanana baik qadron wa waqtan, baik dina kadarna atanapi lamina head wa waqtan maupun kana waktuna. Hilap eta si istri teh duka nu atos-atos teh duka sok sabaraha dinten sareng duka sok kaping sabaraha. Nah mangka disebut we eta istri teh lebetna kana golongan muqtaddah ghair mumayyizah nasiyah li adatiha qadran wa waqtan. Lajeng nomor kagenepna golongan istri mustahadah teh as-suratus sadisah hiya adz-dzakiratu li adatiha qadran la waqtan. Istri anu muqtaddah hartosna tos biasa tia hedna tos aya sababaraha kali tia hedna az-dzakirah li adatiha, namun eta istri teh hilap kana emut bari eta istri teh emut kana kabiasaanana kana adatna qadron la waqtan. Mung emutna teh kana kadarna hungkul, adapun kana waktu nama hilap emut sok 7 dinten nama upami teh dina sasi-sasi nu parantos kalangkung hedna teh emut sok 7 dinten namun hilap kana waktuna mun kaping teh mah duka sok kaping sabaraha. Nah, maka disebut we eta istri teh golong lebet kana golongan al-muqtaddah ghair mumayyizah az-dzakirah li adatiha qadran la waqtan. Nomor anu katujuhna atanapi surahan mustahadah anu katujuhna as-suratus sabi'ah. Surahan mustahadah anu katujuhna nyaeta hiya az-dzakiratu li adatiha waqtan la qadran. Al-muqtaddah istri anu tos biasa hedna namun teu tiasa ngabedakeun kana sifatan darah alias ghair mumayyizah tur eta istri teh emut kana adatna namun kana waktuna hungkul, adapun kana kadarna hilap emut waktosna mah sok kaping saanu saupamina teh namun kadarna lamina head hilap eta istri teh. Nah disebut we eta istri teh lebet kana golongan al-muqtaddah ghair mumayyizah az-dzakirah li adatiha waqtan la qadran. Anu mawi saur tadi surahan istri anu mustahadah teh eta ayat 7 surah. Sehingga kade ngetan istihadah sanes tina dinten kagenep belasna ngetan istihadahna teh tapi kumaha kaayaan eta si istri teh lebetna kana golongan anu mana. Nah golongan kahiji atanapi lebetna kanu kadua jeung saterasna margina antawis siji sareng kadua oge saterasna eta teh ngagaduhan hukum masing-masing. Anu insyaallah dina video anu saterasna hukum-hukum istihadah anu 7 surah ieu insyaallah urang bahas sakumaha urayan-urayan atanapi bahasan-bahasan anu
parantos diterangkeun ku ulama dina ieu kitab Hasyiah Al-Bajuri halaman 110 nguningakeun gambaran istri anu mustahadah atanapi surahan istri anu mustahadah. Rupina sakitu anu tiasa sementawis kanugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.